lihat hulu nu luhur nginum paramek, lihat hulu nu handap mek. Masya Allah. Ari agariat hulu mah langsung ke dokter, paru-paru ke dokter, jantung ke dokter, kencing manis ke dokter, laju emah ke dokter. Eta keur dohir sae kiai sae nyareat dipiwarang ku agama ibadah hukumna. Tapi ai gering hate kunaon tilok diubaran. Masya Allah. Lamun dohir mah gering langsung dokter, langsung dokter. Orang Sukaratu tos asar dipariksa ke dokter. Geus kolot ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, cek dokter, dari mana ibu? Sukaratu dok. Oh tetangga Pak Lurah, dulur misa nama dia mah. Kalau ke DPR tuh, oh itu mah adi beteng gitu. Ibu kenapa? Atau ini dok hulu lalanjung aja. Maklum lah ulang Sukaratu iyalah maklum lah. Orang Sukaratu atuh. Hulu lalanjung aja ini penglihatan diriakan dok ini. Ini alam dunia ngubeng dok muter ini. Ini maaf aja dok ini kelihatannya ini hulu dok terpenyon sama ibu mah dok ini. Oh iya cek dokter. Ibu udah berapa hari begini? 3 poe dok. Oh iya. Terus ibu apalagi yang dirasa? Atau ini dok letah nggak punya rasaan. Kemarin juga ngakan uyah cenah ararasin, ngakan cabe lalada, ngakan gula araramis, ngakan tai ceuli pahit. Atuh neukna ku dia tai ceuli dirasaan. Jatai ceuli pasti pahit, lamun amis mun teu dirumung sireum. Oh iya. Terus ibu apalagi yang dirasa? Ini dok badan leuleus aja. Kemarin juga waktu ngising tuur nilep. Atuh pira aku keur ngising burung teu nilep tuurna. Pira aku burung nangtung ngisingna. Atau kabeh nilep lah. Oh iya, diperiksa ke dokter. Cek dokter, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Waduh, ada gitu dok, getih anu jangkung. Mulai sekarang ibu jangan suka makan sama kambing nih, nu edan lepas. Atau ibu menjatiloknya atuh jembe. Talamun dohir maku urang diubaran para hadirin wal hadirat langsung ke dokter. Tapi ketika penyakit batin hate nu gering, aduh tilok dia lubaran cuek-cuek baik. Penyakit hate teh aya 9 cek ulama ahli tasawuf. Bo Pak ingatkan ku bapak ya, iya penyakit hate aya 9. Hiji hasud, 2 suudon, 3 ujub, 4 ria, 5 takabur, 6 jahil bodoh, 7 bukhel pelit, 8 kaslan, 9 aing poh deui. Poma ialah penyakit hati anu bakal ngaruksak kana kalakuan anggota dohir urang. Pertama hasud. Tah iya kumaha eta hasud ibu-ibu bapak-bapak? Hasud eta teu kaop manggih batur meunang kanikmatan, laju bae biwirna nyengsol sabelah. Tatangga nu meuli termos teteh nu ngagolak batu godoplokan. Tatangga kebeli motor ibu salesma. Tatangga kebeli mobil batuk. Tatangga imanna 2 tingkat asup rumah sakit. Ditong ku anakna emak cenah mendingan kumaha tetangga urang teh kebeli mobil cenah 2 hak bete teh memodar. Imah teh kajian mobil teh kabeli tungtung namod. Sanu untung kiai jeung budak santri lumayan bisnis kuli baris. Da santri kuari mah kitu. Ngadenge menu paeh kiaina macan datang can lempang di makene santrina mah geus datang ka lembur nu paeh teh. Pot barber nyolatkeun. Amprekan beres nyolatkeun manggi aki-aki keur batuk jaya calon hiji tereh ieu kuat dicirian batur asana moal lewati 3 poe cenah la ilaha illallah. Talolol jasa ialah hasud. Pican penyakit hasud bapak-bapak ibu-ibu tah iya penyakit hat. Warung ieu rame warung itu rehe teluh ting seleber.
Rabbana Karim. Iyalah hati susah apa hati mah mentak tetekan ku urang atuh ya hati urang teh tidak bener-bener atuh taqarrub ka Gusti Allah. Iyalah penyakit hasud. Wal hasud la yahsudul maksud. Jalma tukang hasud kapapada kata tangga kabaraya kadulur moal kudu hasil maksudna. Naudzubillahi min. Moga-moga berkah rajaban urang picen penyakit hasud. Amin. Amin. 2 penyakit hate tea Bu Pak suudon goreng sangka nu ngeunah ge goreng sangu goreng kejo goreng sangka mantengen pican penyakit eta teh ieu loba lamun dicaritakeun ku kuring moal anggeus 2 poe ieu mah ringkes bae cukup kuring nyaritakeun 4. Nu katilu penyakit hate teh ujub. Naon ujub? Agul ku ibadah sorangan teh mah panenge kula ngaji Quran bae na unggal poe atau aing unggal poe lah emangna dia aing mah mun teu maca Quran biasa poe nirisan langsung la ilaha illallah. Huy aya di dieu nu kitu eta ulah eta ujub agul ku ibadah sorangan teh pangdenge kula teh mah maca shalawat bae itu iyalah aing mah tos salat 1000 salat asar 1000 salat dhuhur 1000 aing mah tos salat tos subuh aing mah 1000 aing mah terus-terusan maca shalawat bae aing mah soal lamun teu maca shalawat eta sapoe 1000 langsung nyeri huntu. Masyaallah iyalah jelema ujub tah iyalah penyakit hate kunaon tilok diubaran. Coba sekali-kali ia curug bentikeun banget urang ulah banget batur banu ditunjuk ngaca kunaon wak coba da geus kolot ulah doang banyak wak hirup sebab urang bakal ma nah geus kembali ka Gusti Allah madulur hadirin wal hadirat masyaallah eueuhna naonan atuh jasad urang teh bangke ngaranna bener nya mun camat paeh bangke camat DPR paeh bangke DPR lurah paeh bangke lurah sanajan kiai paeh bangke kiai bener potongan kadaharan ieu mah apel ieu mah jeruk ieu mah cau diuapkeun ku urang kana sungut ngahijina beuteung naon ngaranna tokai di luar mah beda kan ieu mah apel ieu mah itu mah melon, iya mah ketan, iya mah sangu biasa, itu mah daging, iya mah lauk, beda kan di luar mah. Itu kayak gitu, iya mah aparat, iya mah pejabat, iya mah DPR, iya mah lurah, iya mah polisi, iya mah abri, iya mah kiai, itu mah pegawai. Tapi ketika geus maot naon ngaranna? Bangke, eta kayak gitu. Sugan ieu di jero beuteung pasini daun dangdeur jeung sardencis. Cek sardencis, woi daun dangdeur minggir dia ka ditu. Aing mati Jakarta di pres make kaleng dia mati Sukaratu ti ruyuk ti nu bala dia mah cek sarden cisugan pas ini dia ribut abeuteun henteu cek daun dangdeur teu bisa kitu cis lamun dia busiat aing tai cenah tak gitu mantak nu diagulkeun jelema ilmu harta banda jabatan titipan ti Gusti makana teu meunang ujub ulah takab. Ih penyakit hati atuh geus ujub teh takabur eta nganggap kecil kanu sejen asa aing pang-pangna asa aing panggagahna asa aing panghebatna asa aing pangpinterna asa aing pang pejabatna asa aing pang beungharna ieulah penyakit hat. Nah lamun ku kula dicaritakeun kabeh moal anggeus 2 poe kula caritakeun eta pe penyakitna jeung obatna hayang diubaran eta hate hayang euy hayang ubarna hate hayang. Nah wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batunil khala wa qiyamul laili wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihinal fudala ngenahan teu inget bareto keur masantren ngadapang bena palupuhnya Kiai Burhan orang kanjut maka jempet
wadawa qalbin khamsatun ari ubarna hate aya lim lamun hate keur gundah hate keur pusing cek budak kuari mah hate keur galau ulah nyeun status tolol haram jadah sia iyalah jelema kuari rumah tangga hewa ka salaki ngaduna status kanyahoan ku tatangga hewa ka pamajikan salaki nanyeun status. Apa untungnya membuat status? Teboga beas nyeun status atau kalau dia teboga beas ngadu ke status usaha tolol haram jadah doang. Iyalah jelema kuari nyinggung tatangga na status apa manfaatnya? Apakah aya manfaat? Mikir apa teboga pangeran ngadu ke Gusti Allah ulah nyeun status apa manfaatnya? Nah, saya ibu cari cing haram jadah doang sih. Emang ibiang na ieu kuari ieu. Coba pikir make otak Sukarato belum make dengkul. Apa manfaatnya bikin status? Di antarana hadirin salah satu setengahna bagus dah hiji jalma mukmin ninggalkeun kalakuan nu teu berfaedah kitu cek agama cek keterangan Rasul. Ieu mah kalanyan status hendak nyeun status mah gambar kokolor salaki benu bolong ulah ieu mah nganyok-nyok nyinggung salakina status rumah tangga urang dibeja-bejakeun ka batur ai kuat keneh teleg ku sia rumah tangga teu kuat musawarahkeun kunaon. Iya jelema kuari doang nu teu boga keimanan akibat jauh di ahli ilmu. Iya jelema kuari di mana-mana kos gitu Bu Pak kuring selalu kieu nyampaikan selalu kieu apa yang bermanfaat sih kan urang teh umat Islam boga guru boga majelis taklim ada masjid ucap kicep koing kasih doang bangkong ka garu yeuh haram jadah doang. Tah kuari mah mun nyeun status geus bae leho bang ngaracak ka dieu nyeun status ieu mah komoda ibu-ibu boga grup WA kuatarutung kejo ngabelasan WA kling deui Robbana karim neuk naon eta medsos benerna 40% bohongna 60%. Neuleuh anu ngagogoreng hate tungtungna belum tentu berita itu benar. Betul. Cenah katanya. Nah ya, wayahna atuh urang ya. Dengan Isra Mi'raj, hayo geura korek, geura bersihan hate urang. Ubarna hate aya 5. Hiji kudu daek macakur. Nah, mun keur pusing ya Bu ya. Bu, Pak. Keur pusing. Geus bae. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Pusing salaki kawin deui. Teuing teh salaki teh kawin deui berarti salaki teh eta kasep loba bogoheun. Lamun salaki kawin deui eta bikang tapa salaki nu sarakah. Cek saha lalaki nu sarakah pan lalaki diwenangkeun ku agama opat kunaon teteh yang sorangan bae berarti nu sarakah eta bik lain lalak akur bapak-bapak satuju cocok ibu-ibu tolol geus lobakeun macakur cek ibu-ibu kiai kulama rumah sajal mabod bareto teu masang teu sakola madras ku kolot titah ngangon doang kurang sukarat atuh jatang aku teu bisa jadi kiai maca Quran lamun ibu teu bisa maca Quran polototan bae Quran deuleupkeun we kieu kebetkeun we kieu cek anakna mak meuni rajin ku ari mah bareng ada ceramah Ki Jamal omong dia makot maca Quran bae masyaallah mak pan batur lamun maca Quran tadarus teh sok kadenge sawarana pan mama teu kadenge aing meunah hate waduh horeng teu begung maca geus lebakeun maca Qur
lamun paham makana maknana bari dipikir-pikir maknana kitu supaya tambah-tambah kenceng keimanan ka Allah. Ai leus teuing urang mah jalma bodoh sebab Quran mah keterang teu nyaho kana maknana ge eta geus meunang pahal. Duang tadi takori sakitu ngeunaheuna wadduha wal laili idza saja ulah bepiluan rodiah kumaneh mah teu belajar aya teh rodiah di dieu ulah anahnya eta mah nu geus ngaji qiraat sab'ah ih urang mah biasa wadduha awas ya kumaha cenah kiai jate teh mah bodoh heuh jeung urang mah geus kolot pan huntu kurang beres sarroy yaro sayor rayo geus lamun teu bisa maca Quran polototan bae kur naon meunang ganjaran kiai an-nadru ilal Quran ibadah nempok kana Quran hukumna ibadah ta eta bu geus lobakeun maca Qur nah hiji ta anak urang tidak bisa maca Quran mah rese bu Masya Allah ieu kuari jarang jelema nu bisa maca Quran bahasa Inggris hebat bahasa Jerman pinter komputer ngolotok tapi Quran teu beguk kita maca Yasin dibaca kemana yes udah Yasin kuat yes macana sin tos man. Ibu boleh bangga anak pinter bahasa Inggris anak pinter bahasa Jerman tapi ibu kudu ceurik keluar cai mata getih lamun anak tebegug maca Qur ketika Rasul Isra Mi'raj Rasul papanggih jang 17 papanggihan di antarana aya hiji lalaki jeung awe disiksa ku Allah terus asupkeun kana neraka sukuna misah polona acak-acakan kanjutna ka mana moal liang taina misah pejitna olel-olelan letahna misah matana misah can datang ka neraka ajur ngahiji deui ajur deui ngahiji deui ajur deui Rasul sampai nangis man haula'i ya Jibril siapa itu golongan Jibril yang disiksa oleh Allah begitu pedih haula'i min ummatika ya Muhammad eta golongan teh umat anjeun Muhammad saha jalma di alam dunia pagawean kolot ngabodokeun anak-anak teu belajar ilmu agama disabodokeun iya dibonceng ku lalakina motor indung bapana sabodo bae eta careuh pan eta teh iya para hadirin wal hadirat nu mawipan bu Masya Allah iyalah akhlak penting indung bapak bo ibu lamun maot hoyong dibacakan Quran jaca lalager ngomong nama laju lamun iya anak teu bisa maca Quran neuk saha nu ngajikeun mun dibayar kiai jeung santri mah atuh teu dibayar maka capek-capek benar ulah daek mang nanaeunan benar Masya Allah anak orang pinter bahasa Inggris boleh bu belajar bahasa Inggris mah 2 tahun bepak mampu privat panggil guruna 2 tahun lancar ngomong bahasa Inggris tapi Quran 7 tahun belum tentu mampu maca kitab 7 tahun belum tentu bisa ai bahasa Inggris mah tuh gampang kula bae seutik-seutik bisa kunci lagi ayahnya teh di mah paling ngadekeun sanyo teh ya jauh ieu teh rodiah nyahoan ieu Masya Allah Rabbana Karim bahasa ini gampang lain gampangkeun 2 tahun we belajar aya tamatna atuh gampang bahasa dog anjing cer meja anjingna meja dog cer anjingna 2 mejana 2 dog cer dog anjing pincang pedog anjing cicing ngajedog anjing naik kena balai atuh balai dog kunaon good morning selamat pagi good night selamat malam goodbye selamat tinggal gujubar selamat ngojai gudai selamat ngopi atuh jaeta aku siapa pemuda haram jadah doang mantak ya pemuda kudu gareng sih kudu belajar maca Qur masjidna geus gagah nu adana kudu budak ngora iyalah pemuda konceng kene kudu aya penerus benar iya
budak ora. Pan aya budak ora nu adzan kenceng semangat. Allahu akbar, Allahu akbar. Bu, ada nu kieu pan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan mana eta? Adzan aing. Ih congek beureun Mekah cenah adzan. Aing kok ngejengek-jengek ih. Tolol.